Bibi mah bosan ngontentengan pernah nu boloho wae kali-kali mah nu ambek-ambekan atuh. Oke, gampang ke orang panggilkeun skenario hayang peran gitu, peran antagonis nu gitu tapi ngaranna Heeh nu kitu. Lain eta teh antagonis jeung antangin sarua produk. Sudah muncul lain pedah sarua mirip mendingan. Henteu atuh bi ya, ai antagonis mah peran. Nya, peran acting sebagai orang jahat maksud. Anu amek-amekan. Teu sarua jeung jamu tolak angin henteu. Ai hayang peran antagonis. Da tuh dasarna bibi aing mah kieu anjir, olohob nu kitu ngaranna teh guys. Aya wae ieu anjir ya. Sengsara membawa nikmat. Kos, tujana kemana hasil di Kubang. Nang lauk loba cenah. Atuh. Loba berat kosim. Enang berat sakiloan mah anjoy. Sakilo. Harudang aja. Kenapa panah eta? Biasa we. Gehu pan andalan kosim mah. Wah, aing make gehu ge anjir eueuh nu nyangut. Teu meunang di dinya mah kamari. Tuh aya teh naik hiji-hiji acan anjir. Gehuna jeung naon? Gehu ku. Salah atuh di dinya mah. Dicengekan atuh Brad. Eta mah cengek bener asli mana? Kita nyawa ti mana maneh anjir. Kalau make jengkur make cengek segala. Pan kamari kosim ngobrol jeung laukna sogera di dinya ge nya lamun murak gehu eueuh cengekan habar anjir. Sarua lauk ge. Ngobrol cenah anjir. Nya ada. Ieu pan kosim si manusia ikan, bray. Ieu Iki Brad manusia ikan mah. naon tuh maneh? Superhero kosim gitu loh. Anjing ya keukeuh teh aya superhero kosim cenah. Heuh sia mah superhero ramat lancah. Aya wae ya. Spidermut. Spidermut anjing. Brad. Aceng mah yang micenan kadugalan geuning Brad. Atuh piceunan atuh. Era geus kolot anjir, da geus teu dipake berenang geus pangsiun jadi preman ge pan. Piceunan bener gitu. Nya Brad. Aceng keur ngoramah segala dipasangkeun kuda Brad. Boga ilmu rawe rantek Brad. Kulhu geni. Anjir. Harudang yo. Hariana dari kadugalan mah Brad. Percaya. Percaya guys ya. Mantan preman anjir. Pasti boga nu karar itu mah. Ngan ayeuna mah geus teu matih sia Brad. Ilmu teh. Nya Brad ilmu geus teu matih pisan sia. Pokona boro-boro bangsa dikadek kitu Brad aceng mah. Urak sukro ge geus teu teurak. Please ceng. Ya eta mah lain ilmu nu teu matih. Huntu anjir nu geus punglak ceng. Saraceng aya wae ya. Ampun teuing. Bisa wae ieu anjir. Ilmu kutu geni ya. Teuing ilmu katumiri anjing. Ini keur baluang ieu teh loba pikiran. Naon tuh nu dipikiran lu bi? Pokona unggal poe dipikir bulak-balik da teu kapangge eta solusina. Naon atuh kunaon cing ngobrol cing sugan orang bisa aya solusina. Boga hayang ngirit tapi teu boga duit kumaha nya eta? Nying. Anger ieu bibi aing ieu. Aing geus tikusruk deui wae ieu kana obrolanna ampun teuing. Please bi. Ya konsep irit mah ajang anu beunghar. Ajang nu loba duit. Nya. Anu teu gablak duit mah teu kudu irit pan geus irit di ditu ge. Ya guys ya. Geus Habibi mah ulah-ulah make jeung urat iritnya.
Bibi mah awak ge pan ieu anya imut-imut irit ka asupna disebutna. Terus ayeuna irung imut kiut nya geus irit kasebutna teh. Geus bibi mah ulah make jeung hayang ngiritnya. Ngirit mah jang nu baleunghar itu. Urang mah ulah lah teu kudu. Anggar rubi aing ya rempag. Bibi mah keur mikiran teu tinggi sih ieu teh. Iya. Ai bibi boga masalah naon yang tinggi, ha? Lain eta teu tinggi kan sukuna 1000 nya. Terus lamun kieu eta kumaha ngangkatkeun sukuna? Nying. Maksudna bisi pabelit gitu eta. Kulantaran loba. Henteu atuh bi da mana lagi boga rasaan. Ya. Jadi eta teh kaki 1000 teh anu sabelah 500, nu sabelah 500. Ya tergantung eta manu katuhan nu kenca ngangkatkeun anu pasti bareng eta angkatkeun. Paham? Paham. Nya da anjing kieu kihna nya. Ngomongkeun bi aing ya. Budak teh yang mas santren puguh. Mana yang kono badag nih pasantrenna. Bingung kalah. Ya alus udah kayak pasantren tinggal pasantrenkeun we. Yang nu badag kumaha ya teh da loba atuh pasantren tinggal milih. Mana Ciamis loba urang mah Ciamis teh ieu teh loba pasantren hungkul. Mun kurang badag atuh di ditu di Tasik. sarua bae di Tasigenan tulisanna pondok pesantren berarti eta pondok teu panjang. Yang saya nu panjang di man badag. Nying. Anggar ieu bibi aing. Bi maksudna pondok pesantren teh lain masalah panjang, ajeng pondokna atau badag di. Memang pondok disebutna, jadi monok eta jelema di dinya, barudak di dinya, maronok di dinya, masantren dibere pendidikan agama maksudnya. Lain masalah pondok panjang gede leutik atau kumaha. Kau mau make buleud mah henteu. Ya guys ya. Mo, mana aja ka sawah anggrek teh amun wae kolot mah di. Penting mah ka sawah we atuh bi. Sing aya ka daek atuh mana di sawah teh. Teu bi, cek si bapak ge. Lamun kolot keur gawe tempokeun. Nya geus we kurang teh ditempokeun. Bari ngopi, bari udud ning. Paingan atuh. Bari gogoleran geura mau numpukkeunana. Moal amak bapak maneh geura. Oh gitu bi. Heeh, ajaran. Ya atuh isuk mah. Apa teh ka Mang Sule? Sule mana itu? Mang Sule artis geuning. Kira aku tuh apal tuh kumaha deh. Eta caliwora budakna, apal teh budakna? Kasih Iki nih. Iki Febrian? Heeh. Oh, kumaha deh artis pan sarua eta ge penyanyi anjir. Heeh, eta kawin jeung Lini geram ni wawanianan. Maksudna kumaha eta? Kawin jeung Gempa kumaha? Heeh, jeung Lini. Nying karek konek aing ieu. Maha eta mah. Maha Lini. Lain Lini Gempa lain bi. Itu Maha Lini anjir eta sabaraha kekuatanna anjir sekara Richter ya guys ya. Aya wae bi aing mah nireuwas aing ieu. Si Iki kawin jeung Gempa cenah.